naon cek? Yo. Naon maksudnya teh cek? Bambu tipis. Kana kumaha atuh Pak, geuning teh kalau katutuluyan. Saya heula ieu. Cager ningan lu. Parah. Ada sahan wayang geuring atuh mah. Buat salat dia keur nyampah ieu teh. Geus mulai pirasat geus teu. Obat titip si Kevin Namun teh sok mana karep ieu. kade sakolana ngaji na sing junun. Pak, Bapak mah tong loba pikiran Pak. Angguran mah ngadoa sing geura cager. Tong ngomong ka mana karep. Da ieu geus teu geunah we rarasaan. Wah. Bapak rek amanat. Kade mama mah tong hayang nanaon lamun bapak geus eueuh. Kabeh tong hayang nanaon amat. Ari motor Pan motor mah Pak RT ari mama. Bapak ngasih ubun minjem. ari sawah Pak. Kan sawah mah anu haji ukur bapak mah ngasih ukur ngagara ari mama. Assalamualaikum. Salam. Kumaha sih wa kondisina ya teh? Kieu we dengan PRT kakau kemajuan. Maka beki ripuh. Mah mumpung aya Pak RT. Bapak rek amanat. Pak RT abdi rek amanat ka Pak RT. Amanat amanat. Mun abdi geus eueuh rek nitip pun bojo jeung si Kevin. Emang Bapak ikhlas? Bapak mah ikhlas. Pak RT karunya geus lelenguhan geus lila. Aslina eta teh wa. Asli Pak RT omat ulah disaha-saha. Nah, sebenarnya mah wa si wa mah geus teu kudu amanat-amanat deui. Da sabenerna mah ulah jeung si Ece teh geus lila hubungan teh ti saumur si Kevin. Berarti si Kevin teh budak Pak RT. Sebutan deui. Bener aing. Ah, geura salat heula. Geus jam sabaraha ieu kain kitu we. Ya. Sholat biasa masuk gede bokong tapi hatiin pasti aya nu disumputkeun sok kapaihan da ka pamajikan teh sumput ieu teh nya bener citas ya bener wah panggih sia udah tentu boga duit dengan boga si akhir teh mana wae kok kita teh paihan oke ini ayah wah ada apa genah hati sih
kamari teh jadi mah. Jadi atuh. Tapi kieu Maha. kan kamari teh geus ngadekean 2 juta. Ah, Kurangna kan 200. Lamun ayeuna teh dilunasa hangus tah si DP. kalau aya duit. Gitu mah. Kawan sekali. Parah teh. Lah, Dari mana mah? silakan dia kurang deh. Ah, bisa kapan itu majikan. Kali sekedap. Pak, Ngaji papa tuh. hah? Itu yang atuh pancen bapak gitu gaduh atos. Kok bapak teh diserap-serap di dia. Dia jam mayar HP. Mata mun ka pamajikan tong loba suslumputan. Aduh teh. Wayah naon dah. Kok mau perjanjian awal urang mah ieu bawa deui urang. Nah, eta DP kumaha? Ah. Eta mah nya wayah lah hangus. Ya, 2 juta. paling 2 juta. Lumayan lagi. Ikhlas memang ikhlas, ridho dengan jodoh, nah ieu hate seger pantang sedikit cebor mah lah pokokna mah tumbuh. Cek. Janda bolong. Aduh, aing nyebut janda bodoh. Tadi jaga bahasa teh. Kadieu wa, kadieu. Siap. Ayo naon cek? Yo, Naon maksudnya teh cek? wa naon maksud ka abi nyebut janda bodong? Tong kitu wa. Abi mah kieu-kieu ge resmi boga surat cerai, boga surat janda. Ari uang ngomong teh sangeunahna ka mana karep. Astagfirullahaladzim cek. Maksudnya eta kembang janda bolong.